Ayam manggur jeung keripik. Balik ngopi moal. Moal. Mang Nur, elek gorengan. Tumbang Tanjung. Oh, erek. Hah? Didis. Bala-bala sih. Gas. Kang, abi baba hiji, keras ieu hiji, keras tirai hiji jangan seberapa. Biasa 3.000-an. Oke, pacisnya sakantananya. Ku si Ritik sareng ku Mang Nur ka dieu. Oh, siap. Wih, ka dieu lah nya, di situ ya. Tanjung tulungan ayo. Dari bala-bala kumaha ya? Oh, kayak terus kenalan tuh. Kenalan we. Mau itu Nur. Ieu bala-bala. Alhamdulillah lawan nyuguhan euy. Sok. Mana kene mah? Tumbang Tanjung. Sareng kopina. Moal kopi na. Ya aduh ngana. Mana anjing? Anak salah anak. Tiis naon? Hah? Tiis. Tiis. Hah? Hanas. Tiis. Tumbang Tanjung ngana. Lang anggung. Naon? Ada. Gilanya. Edan, Mang. Oh, Oh, tidak. Edan tidak Oh, paingan. Kita di cicing bibirna. Mah pakai awat Mang euy. Siap. Oh, siap. awatna. Siap. Oh, cek aing awat. Awat. Itu mah. Oh ya. Ah, itu atuh Mang tuh. Alhamdulillah itu subuhannya yo. Ya, Mang. Hah? Abi memang kuliah malam 2 ya? Karena iya naon teh lah, dia bukan mata pisang iya ya, 2. Dua. Karena sama ku si Didis. Nah, abi tadi piwaran ku si Didis tadi. Mana naon wae? Hah? Naon wae ya? Iya. Lebok sama Oh. hiji. Coba hiji. Ini aku, ya. Ini aku. Jadi 5. Ada lagi. Jadi kilo lah. Hah? Kilo. Enggak. Kilo. Mah. Lot. Maksud gue teh ngitung teh ngaduitan. Oh. Ih. Itu eta bagus ya. Ya subuhan. Jualan ya teh kayak jualan lain nyuguhan lain. Hah? Jualan. Gua tuh banget. Kero nya. Pokoknya abi 2 situ kilo 5 nya. Atosna ke kumang Didis. Kek. Kapan tadi ecek di cenah kumang Nur dia dibayarna sakalian. Jih, pan urang oke di geruan ku si Didis. Ka dieu teh. Mana wani ngadahar cek rupa teh dibayar ku si Didis, Mang. Tadi si Didi cenah nyebut naik dibayar ku Mang Nur jeung Mang Rikrik tadi. Aduh, aing di Didis bayar euy, bayar Mang euy. Jadi kamana teh kabehna? Si Didi tilu jadi 8. Nanti lu urang 2 sih. Udah kilo Nya 5, si Didi tilu. 8. Biasa we 8.000. 1000-an. Saya. Magre, teh tuh Tope mere, pulangna. tope mere tope. Bener. Aslina sius aing loba duit tope. Wah, Nuhun nya. nya nuhun. Kena si Mas Nur gede-gede teuy. Aduh. Paingan tong dipulangan da ieu mah duit mainan. Cikehead ka aing ngana ripu. Deukeun ku aing dieuran sia mun ka dieu. Pino, si balong aduh. Pak, Paruman, cai balong geus pino. Oke. Tempola dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mang kenal. Ayo, oke, papai deui lah. Kagawekeun bisa buka. Ini kita tadi yang kalau panas deui.
Ki, mana Pak? Isi paru macan, yang ngocor kini wae itu tadi. Nya ayo cai kakak picenan. Ya, oh iya, itu kapai, si papai ge teh. Mau di mana ieu yeuna ieu sana. Tuh, keren Pak, jauh-jauh teuing putar-putar nak ka mana? Nah, kita tadi ngomong atau iklan di ditu mah, halik kita kolot. Hana geus papanasan teh tuh ka dieu. Aduh. Des, si kuring yang ngadayok ka karudina. Oh, tadi ulin wae anjing. Aing tadi nggakeun doh. Aduh, rasa. Ngelik siraya, Dik. Gopi duit di sana, Dis. Ya, puan. Sampo kumaha nu mane sampo? Tepayu. Hah? Tepayu. Bos, Dis, ari si Burik yang si Ancil ke mana? ulin. Bos, ke jalan-jalan ngajak si bulik ulin. Badayok. Dis. Eta mana sa? Dis, Pak. Si, Bos. Eta Sidik. Sidik. Sidik eta mah. Sidik. Goyok. Sidik. Nempo si Acil teh jeung si Burik. Bos, pamana kitu? Ieu aing geus teh nyambung. Heuh, Dis. Kakak capek ngobrol, Bos, begitu mah. Enggeus dia budak ku aing ditanya, ka mana si Burik jeung si Acil? Cek si Sidik ka Wadoyo. Ku Wadoyo dimangkat ka Kawali. Ngomong ke tadi atuh aing turun aing. Asia kalah turun budak. Pan rek mangkat neangan si Acil jeung si Burik. Oh, Bos. Hampura. Udah poho. Yeuh, naon sia? Hah? Poho naon? Bung aing urang rama yang parawan. Yeuh, dengein. Kamari teh udah kasih Acil jeung si Burik. Pangnempokeun kebon si Mang Uha. Nya. Eta sapeuna di alaan kudag. Isi aya naon kita ada itu ari kebon beureum. Kata sampo. Dumuk cek si Sidik teh mangkat jeung Wadoyo ka Kawali. Hah? Cek jadi ketangkal sampo. Wah, Bos, kalem. Siang mah kalau leuwih lieur keur mah pusing aing neangan si Burik jeung si Acil. Sia mah ditanya ieu kalau ngajawabna sampo. Ah, aing mangkat ah tinggalkeun ku aing. Siap. Abas. Abas. Dan tulungan duit 100 mah urang keur buka duit pisan ya Ya, Bro. Tulungan duit urang 100 aing duit pisan ya urang teh. pan urang teh biar ka maneh ke sarua aing sarua teu buka duit teh pinjam ka maneh sia masuk kalah ngabalik-balikeun atuh Mas ku udah sia goblok. sia anu goblok mah Aing teh minjem duit ka maneh. Pinjem duit, lain loba duit, aing ngarang minjem aing saeutik teu boga duit. tuh aya jalma tuh ojek meureun Benar Orang tong jam Kang, ojek. Duh, pohon Kang ya. Abi bade ngojek. lumayan ojekeun jeung tadi geula hah tadi geula ojekeun Kang, ojek Kang. sia geus karuhan bieu ngajak Mas Nur, dengekeun. Buatik efeknya yang cai. sanes aa bade ngojek eta teh Boleh ngojek Kang? Mohon Kang ya bade ngojek Kang. Enggal ya. Pungi manten. tuh ngajak ngojek hah ngojek brem Tadi atuh. Ngomong lah tadi ngojek itu Kang. Teparugonya. sia palarugu Balik ke mana Kang? Ayo jeung abi Kang. Alhamdulillah, wah. jeung ayo Kieu mah, mana bang kita kopi jauh si awas. Ayo Kang, Dagarong dapat cepet. Aing mah. mana bebenenganana maneh anjir tong 100.000 lain 100.000 semua. oh 100.000 Kita lihat. anjir teuing kabasok heuh 100.000. mainan anjing mainan eta si Oken Goblok anjing. Aduh, anjing. Wah, mainan anjing. lebok anjing mainan eta Anjing mainan anjing eta. lebok si anjing si atas ya mainan eta Kumaha aing. Nur aing kumaha aing. Aing mah habis bayar.
Panglapan ke mobil. Panglapan ke mobil geus burit rek apel ya. Magrib manten. Ngelapan mobil. Ngelapan mobil. Siap. Heeh. Beres yang mari. Heeh, sok. Wah, emang udah euy, daekeun. Kita nu mana ieu teh nu kempesna nyebutna kulit tambal goblok si Aris. Wah, aing sih mau gawe tuh. Sarua padahal. Aris, bius ya teh goblok. Yo, dengekeun. Ieu mana ban kulit tambal teh? Saha nu teh nambah ban, kita ngelapan, urang mah tadi ngelapan mobil, erek apel. Sama ka aing teh kaos kanu belegu guay kehet. Yuk baca kelas-kelas kulit tambal goblok. Cing eling sia teh. Ngelapan mobil, lain nambah ban, ieu ban mah taregas. Aduh, da dasar ieu bidug heula. Aing sugan teh heueuh atuh saeutik mah tuh ngadenge. Hah? Saeutik mah ngadenge. Da ai urang mah ti lahirna ge urang mah geus kasep Aris teh. Sama anjing teu nyambung goblok sama anjing. Tina masalah ban juga aing kasep. Ulah disebutkeun udah kasep mah. Heulah karep urang kita teh ngelapan mobil. Lain ban, mobil lapan. Lap. Lah, aing ngomong jeung nu bidug. Geus teu hati. Lah, karep teuing lah. Heuh, neng tunggu aja. Lah. Nah, nu dirasa si Aris. Jon mantok ngomong hanteu kayu nuhun deug. Terus ditinggalian ban.